ulah aya suudon ka Gusti Allah. Tong aya goreng sangka kana sagala aturan ti Gusti Allah, tapi urang kedah husnudon saya sangka ka Gusti Allah. Kedah saya sangka kana aturan ti Gusti Allah, Allah masihan syariat ka urang teh eta teh kangge kamaslahatan urang. Gitu. Sieun ku Gusti Allah, maka urang kajaga bilih urang sadayana kaentrepan panyawat pikiran anu menyimpang. Mana menyimpang teh anu kaluar tina syariat. Mangga teu sakedik pikiran-pikiran Islam tapi nyimpang tina syariat. Maka di dinya aturan-aturan agama teh kedah dijaga leres ku para alim ulama. Maka para alim ulama teh ngajaga aturan hirup urang sadayana teh leres-leres dijaga ku ulama teh. Maka dina Ahlussunnah wal Jamaah mah ngajaga aturan agama teh aya imam teu sembarangan ngajaga teu ujug-ujugan kana Quran jeung hadis, tapi kedah dijaga ku para alim ulama lamun dina bidang syariat aya imam madhab anu opat, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hambali, dijaga ku opat ulama mah eta teh ulama anu mujtahid, anu teu aya kalawananana anjeun nu pinterna. Anu dipasang gelar mujtahid dalam ijtihad anu tiasa ngagali hukum kana Al-Qur'an sareng al-hadis aya ulama mujtahid. Aya di bidang syariat Imam Maturidi, Imam Abu Asy'ari Musa al-Maturidi eta di bidang aqidahna, aya di bidang tasawufna nyata Imam Al-Ghazali jeung Al-Baghdadi. Dijaga eta teh supaya pikiran urang teh aman. Sadayana ge ti Kangjeng Rasul sadayana oge. Aturan teh Quran ge ti Kangjeng Rasul, tapi urang mun teh maka anak Quran jeung hadis, nah urang teh bakal tiasa ngagalina teh. Sanes ulah ngagali Quran jeung hadis mangga, ngagali Quran jeung hadis. Ngan lamun digali Quran man bisikeun kakenaan kana dawuhan Kangjeng Nabi, "Man fassara Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sajalmi anu nafsirkeun Quran otakna sorangan tanpa penggalian ilmu, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkeun tempat cicing maneh marane di mana dina neraka. Lamun urang bade ngagali Quran sebat naon atuh anu ngagalina tinggal tafsirna. Suur tafsirna ku